Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Intan Daya Setiawan. Dina episode 3 ieu abdi bade naraskeun dongeng Si Kabayan episode 2. Wilujeng ngadengkeun. Dina episode 2 didongengkeun Si Kabayan ngan seri cacak diambek ku mitohana. Kusabab manehna teu meunang ka Kaimah jeung boga alasan nu nyeleneh. Dina wanci anu sanes mitoha Si Kabayan ngajak minantona nu kedul deui beuleut kanggo meti kacengkoro di kebon. Maranehna nyandak karung kanggo kacengkoro anu maranehna petik. Ngan ukur sababaraha kacengkoro nu dipetikna, Si Kabayan geus hoream keur nuruskeunana. Si Kabayan kalah katunduh teras manehna sare di jero karung. Nalika adan duhur karenge mitoha Si Kabayan ngabereskeun pagaweanana. Manehna heran pisan sabab henteu mendakan Si Kabayan. Dasar pengedulan, geuningna. Manehna pasti geus balik ka imah hendak kedul nyandak karung eusina kacengkoro anu abot. Mitoha Si Kabayan kapaksa ngagotong karung anu eusina Si Kabayan balik ka imah. Reuas pisan manehna nalika mendakan yen eusi karung anu dibawa eta sanes kacengkoro. Kalahkah Si Kabayan. Karung iya lain pikeun jamin angging pikeun kacengkoro. Pamil mitoha Si Kabayan sanggeus terang Si Kabayan anu dibawa dugi anjuk di imah. Besukna mitoha Si Kabayan balik ngajak minantona tea kanggo ka kebon deui. Guna metik-metik kacengkoro. Mitoha Si Kabayan masih kene ngambek ku kajadian kamari. Manehna hoyong ngabalas dendam ka Si Kabayan. Sabot Si Kabayan ngalah kacengkoro, kalawan cicing-cicing mitoha Si Kabayan lebet ke jero karung teras bobo. Manehna hoyong Si Kabayan ngabawa manehna ka bumi sapertos anu kamari. Nah, cekap sakieu dongeng Si Kabayan kanggo episode 3. Kira-kira naon nya anu bakal dilakukan ku Si Kabayan? Bakalan ngabawa mitohana balik ke imah atawa ditinggalkeun bae? Dekeukeun kaluncetanana di episode 4 saatos ieu. Abdi Intan Daya Setiawan ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tos bade ngadengkeun. Abdi nyuhunkeun hampura pilih aya kalepatan dina tutur kata. Hatur nuhun.